Duh, penasaran orang hari bahasa baru dak sublak nu kumaha hari datang sebelahnya. Tak geuning juga nama iya ya ang seblak teh. So ngasaan kajero nyobaan nanya kan. Bi, duh penasaran Ari mana Joy? Penasaran kumaha? Apaan mana boga pamajikan? Bi, ari bibi. Urang lain penasaran ka bibi. Tah yang ngasaan. Tuh, ari mana hayang ngasaan segala? Tah bi. Urang penasaran baru dak ngobrol seblak. Ari seblak teh nu kumaha? Penasaran urang teh. Ih, da bibi mah teu dagang seblak, dagang sote, karedok jeung toto. Oh nya sok atuh bi. Panjieun karedok we nya. An asal sing lada we urang mah nya. Oh nya tuh siap bade didamalkeun sakedapnya. Beresan bi Tela Joy, soal ngasaan heula bisi kurang amis, kurang lada. Kurang amis, kurang lada. Oh nya bi. Pokona mah sing geunah nya bi nya. Duh, asa kurang asin. Joy, asa anu kurang. Asa anu kurang naon deui sih nya? Asa anu kurang deui naon sih nya? Beresan bi. Asa kulila pisan euy. Ieu beuteung ting kurubuk kieu nungguan karedok. Aduh, kumaha ya ngasaan teh baru kabeak kieu? Bi, ngasaan teh geuning bi kabeak kitu. Dan sedih di karedok deh. Kurang mending selapar teh tadi nungguan. Bi, penasaran? Lagi ya. Beresan bi. Asa kulila pisan dong. Ibu tuh menyentuh 1000 ya. Berdebar-debar batu ya bu. Duh, asa kurang asin ayeuna mah cet biasaan deui heula nya. Nepok kamera. Bi. Wah.